Alhamdulillah teu karaos ayeuna podcast anu salajengna teh nincak dina sasi Ramadan nya kan. Di kamari-kamari urang mohon mapag Ramadan. Alhamdulillah ayeuna urang biasa ngahancan deui sasi anu pinuh ku barokah, sasi anu agung bulan Ramadan. Kang ninggal fenomena di masyarakat tangtos sadayana uningan nya kan ngeunaan bacaan keur barudak teh kanggo barudak Sunda kirang pisan. Nah, numutkeun Pak Dr. Tedi Muktadin anjeunna salaku kritikus sastra di Universitas Pajajaran nembrakeun ka manehna yen bacaan karya sastra Sunda keur barudak Sunda teh kirang pisan. Malih sapatos piramida terbalik saurang teh. Bacaan kanggo sepuh mah seueur tapi kanggo murang kalih mah kirang pisan sapatos gitu. Mohon memang upami ninggal naskah-naskah anu lebet ka mangwe eta teh kalebet memang kirang pisan. Ieu anu di kahoyong ku mangwe janten kahoyong pan ari media mah nampi bacaan-bacaan teh seueur kalebet bacaan barudak tapi dina kanyataanna mah kirang pisan eta. Eta teh tos lami gitu. Urang terang ari bacaan, meureun ari bacaan keur barudak anu umum mah seueur pisan eta teh ada barudak enak kan biasa maca tapi macana nya maca WA, meureun maca nya internet meureun eta mah seueur. Tapi urang bacaan Sunda mah nya kirang pisan. Nah, ayeuna upami anu lebet misalnya kanggo muateun tara unggal minggu aya saeueurna. Nah, ya. Kapaksa teh sok ngadamel redaksi anu ngadamel kanggo bacaan barudak. Nah, ari mangwe kan sanes ngan saukur hoyong ngahadirkeun bacaan kanggo barudak. Ari eta mah penginten tiasa henteu patos susahnya ari kitu mah tiasa ngengken gitu. Tapi eta teh gambaran kenyataan yang di masyarakat oge anu nya khusus bacaeun kanggo barudak teh langka. Eta anu janten prihatin. Lantos ari mangle mah margi patalina sareng kahoyong eta piudagan ayana bacaan kanggo barudak eta teh karaos prihatin gitu. Henteu tiasa diantep kitu wae. Ulah diantep kitu wae kana aya tarekah. Nah ari tarekah mangale mah memang kawatesanan. Sok sanos memang nyayogikeun rubrikna ari teu aya nu lebet mah bade kumaha gitu. Nah sakantena ayeuna penginten uar pangajak ya. Utamina ka pihak-pihak anu caket ka barudak. Nya mana deui nya anu strategis mah penginten nya dunia pendidikan. Para guru SD, guru SMP, SMK, SMA gitu kan. Eta anu dipiharap aranjeunna berat guruna heula. Statusna guruna engke mudah-mudahan eta kaparigelan para guru nyerat ditularkeun ka barangkali ka barudak. Engke barudak maca karya aranjeunna, karya babaturanana gitu. Sanes karya guruna wungkul. Nah, manfaat kadituna nya urang mah anu bergerak dina bidang media ya tujuanna mah kan ngiring miara ngiring ngamekarkeun bahasa Sunda supados bahasa Sunda teh tetep hirup jeung uripna di masyarakat panyaturna nya kalebet upami urang hoyong saterasna bahasa Sunda diarangonya kedah ti murang kalihna keneh dari para sepuh mah datos biasa. Nah, ayeuna anu paling pentingna upami hoyong bahasa Sunda langgeng ayana nya langgeng manfaatna di kajaganya kadaya kaderisasi pembaca. Ya, di ngawitan ku ya regenerasi penulis. Saya tak pernah kahoyong mangale mamat. Mari gitu di dia dina nomor ieu mangale dina lawak sedateng
dinin perhatosan karena pentingnya bacaan kaum barudak gitu. Harus pisan Kang. Di sekolah oge mohon seueur pisan materi-materi anu luaranana atanapi outputna salarasna tiasa dikintun ka mangle. Upamana aya materi carita pondok, lajeng aya sajak kitu deui sareng esei kan. Malih aya oge seratan warta boh di SMP mohon di SMA satata. Nah, ka Bapak Ibu guru saupami misalnya di sekolah seueur karya murang kali atanapi mohon tadi laraskan karya Bapak Ibu guru mangga dikintun wae ka majalah mangle, emailna mangga diuningan wae dina majalah tos ka penindak yang satos gitu. Atanapi tiasa komen wae nya kan dina podcast Kilaban upami aya nu bade taroskeun lah sabudeureun majalah mangle mangga. Pokona di antos pisan karya-karya di Bapak Ibu guru di barudak insya Allah bakal silih royong utamana bantos ngapresiasi karya barudak di sekolah diajar materi teori prakteknya biasa di share atau nanti digintung ke majalah mangle seperti itu lah rasanya. Ya. Terus etang-etang ngemutan deui ki ari mangle teh seueur nyebarna di sekolah-sekolah. Nah, di misalnya di Santos di Saban Kabupaten Kota lah. Itu nyebarna teh. Tapi kan sebenarnya mah di Mangle teh nyata bacaan-bacaan kanggo umum. Para sepuh anu kaumuran kali sekedip bisa. Nyata teh lahan lahnya kalau para guru mangga sok urang nyarat gitu. Da upami bacaan kanggo umum mah kanggo sepuh kabuktosan waktos Mangle ngayakeun pasang diri nyerat sarkon dina waktos nu saukur sasasi karya anu lebet kan ratusan gitu. Itu jantan dina kanggo anu bacaan umum mah teu sesah gitu. Tiasa oge hiji waktos kapayun urang tiasa narekan sapertos anu tadi kan ngayakeun pasang giri kanggo bacaan barudak seperti itu. Mudah-mudahan biasa tinakanan oge. Lajeng di sagedengan eta kan seratan-seratan Bapak Ibu atanapi murang kalih anu midang dina mangle alit sareng mulai remaja ayeuna kenging apresiasi larasna Kang di sawatara pangarang atanapi panulis anu baris ngemotivasi meunteun lah upami kapunjolanana naon kakirangan naon gitu. Kantos udaganana kanggo teras ngaronjatkeun ajen seratanana langkung euyeup lah kapayun seratan-seratan tadi bacaeun barudakna seperti itu. Eta teh saya pisan nya menuwutkeun Mangle mah ku ayana komentar-komentar di para ahli atau napi di mitra pamaca sanesna kana hiji karya. Enten minimal kanggo namihan wawasan nu maca sareng wawasan anu nyerapna. Ya mudah-mudahan saterasna eta mayeng terus kualitasna meningkat. Paras. Mari dina dunia seni khususnya dina dunia seni sastra kritik atanapi apresiasi karya kedah hadir kedah aya wae upami teu aya sapertos kitu tangtos ke bakal hambar bakal ngelembar kirang milih kilang ngaronjat ka payuna. Bedakanana tadi mudah-mudahan teras sae teras ngaronjat kualitasna. Supados anu maos oge ngarang tambih ponyot tambih soson-soson gitu kan dina mayunanana. Oke harapanana Kang mudah-mudahan lah tulisan-tulisan anu parantos kapidangkeun dina majalah Mangle anu alit oge nu rumaja kapayun tiasa kaparengkeun dibukukeun kanggo ngeueuban lah ngeueuban buku bacaan bahasa Sunda kanggo barudak saperti itu.